Itu kula sok didongengkeun bae teh santi ke Holil teh anu maling gedang teh. Atuh bancengnya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui. Wah gua daek asa-asa kieu. Wot laporkeun ku lurah pondok. Ki, aya anu maling gedang. Saha? Cipulan. Panggil. Panggil ku Ki Holil. Panggil gedangna bawa. Bawa sini. Bawa. Carekan ku nya. Nolong gedang kamu. Nolong paya kamu, lain gedang paya. Habisin sama kamu. Apa? Habisin. Belah, dibelah, habisin. Habisin. Jangan ada yang tertinggal. Semua. Apa namanya? Bijinya juga makan. Waduh, artinya ilag. Waduh, dibari ceringnya. Diusir deh. Pulang kamu. Pulangnya. Datang ka imah nyeun pondok, santrina breg loba jasa. Wow, kacaritakeun loba jasa. Santrina loba terus barisa ngaji. Nyana kadinya ka Ki Holil na ge ngabagjakeun biasa masalah teh. Santri-santri nu nyahoeun teh apa neuleukeun bae. Wih si eta teh maling gedang. Jadi kiai. Masya Allah. Geus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahoeun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cenah teh. Aing ngajen kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya maling gedang. Laporkeun deui biasa ku lurahna. Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi. Biarin aja lah. Nya ngarep-ngarep dibawa ku nya tuh bawa gitu tuh. Laporkeun deui ku nu saurang. Yai ada yang nyolong paya. Biarin aja kalau mau malah udah biarin. Nya ngarep-ngarep dipanggil henteu bae. Sia aja sih aing mah teh dipanggil-panggil ya. Bebeja deh. Yai saya nyolong. Ya kalau mau ambilin sebuah dah. Wah. Malah mah kalau bisa lu udah semua orang. Tahu nggak orang lu? Udah ambil semua ya. Sebab besok mau ngebesan Pak Yai. Wah, ceknya lain mah. Cilaka ya, lain deui urusanana. Tuh. Horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap ka siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaha ka maneh kabeh orang keur nurunkeun ilmu tuh mantap lamun aya kiai mere dahareun geus langsung leg-leg bae putuh ieu mah kajen rukun lagi ngan syaratnya tuh menang menta. Ya nama Yai menta putuh. Ya, batal kos gitu mah. Teu meunang. Coba kiai gitu